Wah ojek teu ngalewat teh. Iya aja mah hese dengan ojek oge di. Kumaha nya namanya Kang Asli sepi, aduh, ya can sabar hari tidinya tadi teh isu. Acan. Aduh, sarua. Eta, aduh, Majikan ieu mah gerewekan wae. Di mang, Ieu teh jadi-jadi nu tah ngajemput ka di hararese pisan. ngejemput di mana? Nu balik ke Arab. Ngamun jadi mah teh pedo tah euy. Dua motor dah mah kalem we. Ah, bener, ayo lah jadi lah. Mang ojek. Sanes, abi mah jalmi, Pak. Kamana mang? Kamana we kumaha urang? Ditanya teh nu bener mang rek kamana? Saya teh nu rek mawa urang. Rek usaha ieu. Sugana ku saha ieu. Urang ti isuk mah ti jam sabaraha di dieu? Sarua orang itu isuk. Urang mah ti adan subuh geus di dieu. Atuh kieu we atuh anu mah, orang sweet. Anjing geus budak sok Bae atuh. atuh. Kunting batu. Anjing aing eleh. Oh, aing mah nyulik di dinya bae lah. Ka mana tadi teh mang? Urang we atuh batanya teuing. Erek ka mana nu bener ieu teh? Mun erek-erek mun moal-moal ieu teh. Kumaha? Ka mana? Oh, tanya teuing. Aing. Hei, kata bos teh. Ya aing budak. Bae anjing motor teh. Kumaha teh? Kunaon ieu teh motor teh? Oh no. Motor butut pakai ngojek atuh. Heeh mah euy dong. Motor butut mah cicing. Ojek. Aduh, anjing. Bae. Aing geus malabu tinggalkeun ongkos. Motor motor teh kunaon ieu teh? Karek menang hiji aing teh deh. Arek moal ngojek teh. Kela mang tepan heula ieu na mang Kayak nu ieu butut pisan ini mah info teh. Aing kumaha? Ngajarannya mang aing mah beurang euy mah. Burung mang euy. Geus aing mah ganti ah. Mang. Ojek mang. Yup, kunaon? Mogok ya lah. Itu dah motor butut dipake.